jumlatul babi minat tasrif pitisun wasalasun indah sopi ari jumlah sadayana bab tasrif ayat 38 kata tasrif. Angka rubai mujarad jeung majidna karet cokoidah sulasiun mujarodun majidun rubaiun mujarodun. Salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala kita mencari seseorang ya yang kerja gitu. Hei, sini. Kita ini aja. Sekarang kita tasrifan, cacarakan aja dulu dari cacarakan. Kita tes salah seorang atau mungkin 2 orang. Dari mana kamu? Oh, itu aja dia. Kamu sanggup tasrifan sekarang? Belum. Tasrifan sanggup? Kamu sanggup tasrifan? Enggak, setengah nama lah. Nanti setengah lagi sama siapa gitu. Kita coba tes dulu, bukan ngaduk kita. Saya itu teh namanya Sinopal. Yuk, sini dulu. Siapa namanya? Muhammad Rifan Alfasya. Dah jauh tasrifan? Bab berapa sekarang? Ngabinat. Oh, ya. Assalamualaikum. Bari nggak musik. Episode kali ini saya mau mecak atau mentes cacarakan sebelum ke tasrifan. Saya random mengacak dari antara kalian. Tadi yang berdua orang di sana katanya nggak sanggup. Kalau kamu tadi udah bilang sanggup. Kalau seandainya ini namanya siapa dulu? Noval Turangga, asal dari Sukabumi. Kalau kamu Soreang. Nah, kira-kira kamu sanggup kalau tasrifan? Seluruhnya. Tapi mau kerja ya, setengah-setengah lah. Siapa yang mau dari awal? Oke, nggak apa-apa. Kamu kerja dulu berarti ya, nanti saya panggil. Kagok atau tidak? Sok, kurang yang di tempat. Nanti saya panggil ke sana. Oh, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sadaya bab tasrif eta sabaraha bab? Eta 38 bab. Nah, kumaha jalan-jalanan matak bab tasrif eta 38 bab. Karena eta bab tasrif dijieun 2 tangkal naon satangkal-tangkalna, satangkal sulasi mujarad jeung majidna 2 tangkal rubai mujarad jeung majidna. Karet cokoidah sulasiun mujaradun majidun rubaiun mujaradun majidun 3 hungkul 3 aksara ditambah 4 hungkul 4 aksara ditambah. Naon artina sulasi mujarad 3 hungkul aksarana seperti mana contohna seperti lapat pahala. Nari lapat pahala 3 hungkul aksarana 3 cing urang buktikan hiji-hijina. Hiji pa 2 ain 3 lam. Hari pana panaon papiil ari aina naon ain piil. Hari lamna lam naon lam piil. Nari lapat pa alat wajan atau maujud. Wajan artina wajan timbangan naon artina maujud anu ditimbang. Karet cokoidah arti wajan anu nimbang maujudna manu ditimbang ku wajana. Seperti mana contoh maujudna anu katimbang ku wajan pala seperti lapat nasoro na lapat nasoro teh katimbang ku wajan pala. Pugu bae katimbang mah katimbang dina naonna katimbang dina tilungkul katimbang tina pada naonana katimbang tina pada tilungkul aksarana. Cik urang buktikan majar maneh lapat nasoro teh katimbang ku wajan pala hari nuna nun papiil. Nah naon sababna teh sinun berarti ngaranna nun papiil. Karena eta sinun cicingna melempangan kana papiilna wajan pala. Hari sodna sod naon sod ain piil. Naon sababna teh sisod berarti ngaranna sod ain piil. Karena teh sisod cicingna melempangan kana ain piilna wajan pala. Hari ro naon ro lampiil. Naon sababna teh siro berarti ngaranna ro lampiil. Karena teh siro cicingna melempangan kana lampiilna wajan pala. Naon artina rubai mujarad 4 hungkul aksarana seperti mana contohna seperti lapat palala. Nari lapat palala teh 4 hungkul aksarana 4 cik urang buktikan hiji-hijina. Hiji pa 2 ain 3 lampiil awal 4 lampiil sani. Nari lapat palala teh wajan atau maujud. Wajan naon artina wajan timbangan. Naon artina maujud anu ditimbang karet cokoidah arti wajan anu nimbang maujudna manu ditimbang ku wajana. Ari pana panaon? Oh nya. Sok, mandi nganaon? Ari pana panaon papiil ari aina naon ain piil ari lamna lam naon lampiil awal lampiil sani. Nari lapat palala teh wajan atau maujud. Wajan naon artina wajan timbangan naon artina maujud anu ditimbang karet cokoidah arti wajan anu nimbang maujudna manu ditimbang ku wajana. Seperti mana contoh maujudna nu katimbang ku wajan palala seperti lapat daroja. Nah, ari lapat daroja teh katimbang ku wajan palala. Pugu bae katimbang mah katimbang dina naonna katimbang dina pada 4 hungkul aksarana. Cik urang buktikan majar maneh lapat daroja teh katimbang ku wajan palala. Ari dalna dal naon? Dal papiil. Naon sababna teh sida berarti ngaranna dal papiil. Karena teh sida cicingna melempangan kana papiilna wajan palala. Ari kho naon kho ain piil naon sababna teh si kho berarti ngaranna kho ain piil. Karena teh si kho cicingna melempangan kana ain piilna wajan palala. Hari ro naon ro lampiil awal naon sababna teh siro berarti ngaranna ro lampiil awal. Karena teh siro cicingna melempangan kana lampiil awalna wajan palala. Hari jim naon jim lampiil sani. Naon sababna teh si jim berarti ngaranna jim lampiil sani. Karena teh si jim cicingna melempangan kana fiil lampiil sani wajan palala. Nari sakur-sakur harap maujud anu katimbang ku wajan. Nari sakur-sakur harap maujud anu katimbang ku wajan. Nah sakur-sakur harap maujud nu melempangan harap wajan eta mesti ngaranna harap. Naon Nah, sakur-sakur harap maujud anu melempangan kana harap wajan eta mesti ngaranna harap wajan, mesti sauran itu, sauran. Sok. Nggak bisa diganggu waktu kerja katanya.
Tuh sekarang adzan duhur, waktu istirahat, waktu makan. Udah makan langsung dipecak. Di dia tong di awal tadi teh babaturan ente teh di nah hari sakur-sakur kalimah nah hari sakur-sakur harap maujun anu malampangan kana harap wazan eta mesti di ngaran harap wazan terus ke Mesti bismillahirrahmanirrahim. sok. Karena cukedah lamun malampangan harap maujuna kana harap wajah ente beda ngarana lamun empa deui ngarana lamun ain deui ngarana lamun lam deui ngarana tambah asal tang tu sarua ngarana gambar fiil tilu hungkul faal nasoro maujuna wajan faal gambar fiil opat hungkul faalal dakhraja mauzuna wajan falala. Nah hari Selasi Mujarrad jeung wajibna eta aya sabaraha bab? Hei eta aya 18 bab. Karena cokoidah hari Selasi Mujarrad jeung masjidna aya 10 8 punjulna. Nah kumaha jalan-jalanan matak Selasi Mujarrad jeung masjidna aya 18 bab. Hei karena Selasi Mujarrad dijieun genep bab, masjidna mah aya 12 bab. Sabab karena cokoidah sabab Mujarrad dijieun genep bab, masjidna mah aya 12 bab. Nah kumaha jalan-jalanan matak Selasi Mujarrad dijieun genep bab. Hei karena eta Selasi Mujarrad tegasna ain fil Madinah menang dibaca tilu wajah, menang Jabar, menang Jair, menang PS. Kenalika dibaca Jabar ain fil Madinah, kana ain fil Mudhari'an menang dibaca sabaraha wajah, menang dibaca tilu wajah, menang Jabar, menang Jair, menang PS. Kenalika dibaca Jair ain fil Madinah, kana ain fil Mudhari'an menang dibaca sabaraha wajah, menang dua wajah, menang Jabar, menang Jair. Kenalika dibaca PS ain fil Madinah, kana ain fil Mudhari'an menang dibaca sabaraha wajah, menang sawajah PS deui. Karena cokoidah fi'lun sulasiyun idayu jarodu abu situn kama satu srodu ari fi'il nu tatambatina tilu eta babna aya 2 kali tilu fal ainu in tufta bimadin faksirin au duma au faftala fil gobirin wa in tudamma fad mumanhafihin au tan kasir fafta wa kasrun in lamun jabar ain fi'il madina jabar jair PS ain mudorena lamun jair ain fi'il madina jabar jair ain fi'il mudorena lamun PS ain fi'il madina PS deui ain fi'il mudorena lamun PS ain fi'il madina PS deui ain fi'il mudorena. Nah kumaha jalan-jalanan matak Sulasi Majid dijieun 12 bab. Hei karena Sulasi Majid dijieun 3 warna. Naon sawarna-warnana hiji warna awal, 2 warna sani, 3 warna salis. Karena cokoidah sabab majid maka bagi kana 3 warna awal sani salis nu katilu. Warna awal aya sabaraha bab? Aya 3 bab, warna sani aya sabaraha bab? Aya 5 bab, warna salis aya sabaraha bab? Aya 4 bab. Karena cokoidah warna awal dijieun 3 bab, warna sani dijieun 5 bab, warna salis dijieun 4 bab, jumlah 3 kasilan kabeh bab. Cing urang buktikan majar maneh Sulasi Mujarrad jeung majidna eta aya 18 bab. 4 jeung 5 salapan. 4 jeung 5 salapan, salapan jeung 3 12, 12 jeung genep dijumlah 18. Karena cokoidah arba khamsa di salasa isna asar masitin jumlah samaniyata asar. 4 5 jeung 3 12 tambah genep dijumlah 18. Nah hari Rubai Mujarrad jeung majidna eta sabaraha bab? Hei eta aya 20 hiji bab. Karena cokoidah hari Rubai Mujarrad jeung majidna aya 20 hiji punjulna. Nah kumaha jalan-jalanan matak Rubai Mujarrad jeung majidna eta aya 20 hiji bab. Hei karena eta Rubai Mujarrad dijieun hiji bab mulhakna genep bab barang majidna mah 14 bab. Karena cokoidah sabab Mujarrad dijieun hiji bab tapi ngabogaan mulhak genep bab. Nah kumaha jalan-jalanan matak Rubai Mujarrad dijieun hiji bab mulhakna genep bab. Hei karena eta dijieun sabab bae. Karena cokoidah ari fi'il nu tatambatina 4 eta bab ngansa wajan telepat tapi ngabogaan mulhak genep bab jumlah 7 jeung nu tadi asal bab. Ari Rubai Majid mah dijieun 14 tapi ngitung ijmalna. Ari Rubai Majid mah dijieun 14 tapi ngitung ijmalna. Nah kumaha jalan-jalanan matak Rubai Majid aya 14 bab. Hei karena Rubai Majid dijieun 2 warna. Naon sawarna-warnana hiji warna awal, 2 warna sani. Karena cokoidah sabab majid maka bagi kana 2 warna awal, warna sani nu kadua. Warna awal aya sabaraha bab? Aya hiji bab mulhakna 8 bab. Warna sani aya sabaraha bab? Aya 2 bab mulhakna 3 bab. Karena cokoidah warna awal dijieun hiji bab tapi ngabogaan mulhak 8 bab. Warna sani dijieun 2 bab tapi ngabogaan mulhak 3 bab.
dina warna sani anu mana anu babna anu ngabogaan mulhak teh. Hei eta mah tetang tuh sabab duanana oge ngabogaan mulhak. Bab kahiji mulhakna 2 bab kadua mulhakna hiji bab. Karena cok dah bab kahiji mulhakna teh 2 bab kadua mulhakna teh hiji bab. Cing urang buktikan bab tasrif teh 38. 2 jeung 3 5 jeung 8 14 jeung 7 salikur jeung 18 bab tadi dijumlah 38 karena cokoidah 2 3 jeung 8 14 tambah 7 jadi salikur sing awas nu salikur jeung 18 tadi jumlah 38 ngajadi wa jumlatul babi minat tasrif pitisun wasalasun indah sopi ari jumlah sadayana bab tasrif ayat 38 ka tasrif. Alhamdulillah. Bareng sholawat. Selamat. Allahumma sholli ala nabiyil